Ling, reka mana, Ling? Tak reka dieu tak rek ulin rek jalan-jalan. Nah, Ling, rek jalan-jalan teh siga nu bingung kitu. Nya tak sidika teu keur bingung. Urang teh rek aya pangabutuh. Pangabutuh naon, Ling? Sok coba ngomong. Sesama teman urang saling bantu-membantu, Ling. Nyeta tak pangabutuh teh rek nginjem duit geus ka itu ka dieu nu mere nginjem. Aduh pusing capek ka itu ka dieu wae. Oh, masalah duit. Juga teh masalah naon. Gampang atuh eta mah, Ling. Nya tak sugan atuh botak bisa aya jalan kaluarna. Bisa nginjemkeun ka kuring tak? Ari duit mah aya, Ling. Ngan syaratna nu berat teh ieu teh aduh. Emang berat syaratna teh syaratna naon gitu tak? Syaratna mayarna kudu 4 kaliyun, Ling. Nya ai syaratna kudu 4 kaliyun mah teh emang geus umum eta mah teu nanaon sok lah ka dieu bari nginjem kuring. Nya syarat berat syaratna teh kieu, Ling. Ayeuna kan jam 10. Galing kudu nganterkeun jam 1 sakali, jam 2 sakali, jam 3 sakali, jam 4 sakali. Kitu, Ling, syaratna teh. Eta mah lain rek nginjem atuh tak. Rek ngajak gelut aya kitu carana mah. Hehehe, hampura, Ling, hampura heureuy. Maneh mah tak ngaleulieur jelema nu keur lieur. Aduh lain nulungan ka kuring teh.